Ya Allah, abdi nampi karena ujian anu dipaparinkeun ku Gusti ka abdi. Da sidik abdi ieu teh mata kieu teh dipitnah ku Haji Mayung sehingga masyarakat duwi kabenci ka abdi ya Allah. Da ieu teh yakin gara-gara fitnahan Haji Mayung. Duwi kakeun abdi dipitnah ku Haji ngalakukeun anu kieu. Gusti padahal mana naudzubillahi min dalik bujeng-bujeng ngalakukeun kitu ya Allah. Geus lah ayeuna mah buburuh macul deui. Daripada saya ya Allah. Pirakulah ari Ustad anu buburuh digawe nama kota gede bayaranana. Pasti gede ieu. Ustad, dan. Eka mana? Kan? Eka mana? Aya naon mang benar makin jeung serikeun. Eka mana? Ustad jeung Mama Pacul batur masararibu kabeh Ustad teh rapat di ditu. Ari Ustad ka Mama Pacul ka mana atuh? Naon? Aya rapat, Kang. Rapat Ustad di ditu di aula bangsa tokoh agama DKM nanaon ari Ustad teu ka ulem. Ya Allah, iraha da terang ari Pak Ustad mah, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kang. Meureun teh apaleun urangnya. Kieu pugu Kang, abdi teh lalakonna mah penginten kamari, abdi teh berarti berita ieu teh tos nyebarnya ka mana-mana Pak Haji teh. Nah atuh Ustad maningkot aya santri anu kieu. Astagfirullahaladzim, Kang. Demi Allah, eta Haji Mayung berarti nya ieu teh berita teh tos nyebar. Wah Ustad, pokona mah berita tentang Ustad kitu teh. Astagfirullahaladzim. Mus nepi ka ditu ka dieu ayeuna mah geus we daripada buburuh macul ya pe urang ngalalaja jeung urang teh. Urang ka ditu we. Kupingkeun heula. Moal urang mah urang gawe. Kupingkeun heula Kang punten sakedap. Yuh Gusti eta teh henteu. Pak Ustad teh ngalakukeun kitu Kang. Eta mah dipitnah ku Haji Mayung Kang teh ngalakukeun kitu. Ya urang digawe ayeuna mah jeung Cibanar aja. Gawe we ayeuna mah ngalalaja ayu. Arek tad. Moal apa mang ya? Ayu atuh. Ustad bade macul pamang. Macul cenah gua. Ya Allah, nyaan Haji Mayung ya aya tega-tega teuing ka Pak Ustad Gusti. Bul, nyaan kitu si Ustad leutik teh kieu santri. Nya meureunan. Wah. Coba. Aduh, si Ustad kudu ditepungan ya. Kadieu ulah. Ayo naon deui tuh Pak Haji? Gua. Naon da. Cicing. Naon? Naon deui Pak Haji? Naon deui? Can puas mitah abdi can puas. Oh, aduh, kok mani kitu Ustad leutik ya. Cicing. Dang bukeun heula yo. Kaheula punten. Nya. Yo. Buburuh macul, kana macul. Yo. Baik bade macul ayeuna teh. Atuh sugan katinggalin ieu mah naon? Waduh, kot amok. Yo dangukeun heula kasep, dangukeun heula yo. Pak Haji, nepungan Ustad teh, Ustad leutik, dangukeun bade ngajakan piknik ka Ustad leutik. Si Haji Mayung tuh ke ngobrolkeun ngajak piknik ka si Ustad. Nah, teu kaharti aing si Haji Mayung. Ari si Ustad minang di aniaya ayeuna diajak piknik. Naon? Dengikeun heula we dengikeun. Ya. Piknik. Rek macul. Lain gitu ya. Yuk dong, yuk ang. Itu tadi Nya dangukeun lakun we kun eta mah bisa dibedokeun. Ieu dangukeun heula. Ieu mah bisi ye. Ustad leutik aya niat arek milu ka Pak Haji. Piknik ayeuna teh Pak Haji teh arek ka kebon binatang. Piknik teh ka kebun binatang anjing. Bisi we ari eta. Ari moal makan bayar Pak Haji mah teh jadi masalah. Anu Pak Haji mah balik deui ayeuna. Pak Haji. Nyaan eta teh. Cek aing oge kana piknik mah Ustad leutik. Aduh kan Pak Haji abi teh 10 tahun acan ngaraosan piknik. Mereka kamari teh bake geuningan kan kitu ku Pak Haji di kitu. Karena masalah nu kieu mah Akhirnya Pak Haji tong sok ngobas eta sok besok nyeri hate. Tapi ieu dangukeun heula. Yo. Ustad lamun erek milu ayeuna ye Pak Haji teh. Kieu yo Ustad. Pak Haji teh heulah malum. Pan bisnis Pak Haji anu di Eropa cair atuh. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, jeung alhamdulillah masih alus-alus teh ngamal mere. Ieu mah Pak Haji mah iwati ukur rada aya kareteg ieu dina hate teh. Cing teh rek ngajak Ustad leutik cing teh teh piknik ka kebon binatang. Da apal can pernah apal kebon binatang. Hanya teh Pak Haji. Ieu mangkana Dengekeun aing. Naon? Bisi si Ustad leutik dikerjain si Haji Mayung. Geus we emang tuturkeun tayeuna mah. Geus lah entong ka kebon di kaditu lah. Rek naon? Urang piknik ya, piknik. Ari iya tuh kumaha Pak Haji teh Balik deui. Nyalin. Toh make baju ya lu bau. Haji teh nyaan eta teh.
Oh, Ustad. Asik, asik, percaya. asik, Pak Haji, asik, asik. Ya, Pak Haji, nuhun ya, di hampuran nu kamari teh pokona mah anu. Ya Allah, Dan, kudu dia. bro, hajeun lah masyarakat Nah, Pak Haji mah teh salah. Nah, Pak Haji mah teh salah. Asik. Juk di bulu. Ya, Di bulu. ngalin apa aja ya? Juk nyalin. Aduh, hari nu tara piknik ke buan kaum miskin. Sok Ustad. Beda meureun wayah nawen apa yang akan terjadi. Si Ustad leutik alah. Tong angsalin heula tong mikiran ngalalaja kalau Oh, mending salin heula kuang tidur lah. Jeung burak sagara deui. Guru rusuh teh. Kayak itu naon Pak Haji Mayung teh nya euy. Asa tara-tara ngajakan ulin. Aya naonnya? Asa teu geunah hate ieu teh. Tapi da hayang piknik mah ieu teh. Can pernah soalna saumur hirup duh. Komo ka kebun binatang mah aduh kabayang ke ningali bangsa. Resep ih. Kena husnudon ka Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah.